Assalamualaikum Lur. Kumaha kabarna orang Sunda Daramang? Alah. Ayo nama ada mal konten nganggo bahasa Sunda Lur lah. Kumargi ya kamari aya nu masihan info saran da abdi mah urang Sunda gitu otaknya anggo bahasa Sunda we lah amben teu hararese gitu dari bahasa Indo mah sanes teu paham gitu cuman aduh asa keliru Lur. Matakeun we Lur lah da ieu mah hiburan. Nya ieu mah panginten kahartos nya syukur henteu nya piraku ari ku urang Sunda deui mah lah da ngartos meureun kana bahasa Sundanya ngan panginten bilih ieu mah aya ucap kata anu henteu berkenan nya intina mah nu kasar lah gitu bilih abdi lepat nya nyuhunkeun di apunten we lah da abdi mah kirang ieu aduh kanu Sunda lemes teh gitu keun we da Sunda mah seueur Sunda kasar aya Sunda lemesnya aya letaknya kumaha penilaian anu nonton bae lah pami nya resep panginten kana channel ieu nya nyuhunkeun dukungan we ngalewatan sok di like di share di subscribe oke tong hilap Lur di komen oge nya bebas eta mah komen mah wade naon wae oge lah. Seperti biasa ya teh pulang damel nyasakan tenan lah sabari ngeplog tambah ngahulang nya panginten ku kituna langkung saena abdi nepangkeun heula Lur Sundana ti mana abdi teh kawit mah asli ti Jamaka Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong Kabupaten Garut tapi kaleresan ayeuna abdi nuju di rantau di Kabupaten Majalengka bilih aya anu kaleresan nonton karena channel ieu urang Garut
mangga komen orang silaturahmi lah babarayaan Garutna di mana. Nya panginten kanggo ayeuna mah sakieu we heula lur kumargi abdi tos bade dugi ya teh lah ka disambung di lain waktos nyalur tong hilap di like share sareng di subscribe nya supados channel ieu nya makin berkembang supados abdi tambah semangat lah madamel konten-konten anu sanesna gitu ya mudah-mudahan sakedikna ge ngahibur sok sanaos abdi kurang paham oke gitu karena dunia per-YouTubean lah dari jadi YouTuber mata gampang gening lur kan iya pak lah tambah jenuh we turun lur bang kita segitu we heula lah.